digoreng cenah ieu teh. Ditanya teh lah sajak si Mang teh paras mana cenah nyadokotan sorangan kieu. Ya lo Mang beli resep kieu siga di undangan ieu mah jajanan SD teh. Lewat teh hijian hargana teh mung 2000-an. Oh dipikeun saos mayones heuh mah teh bangeuna. Ejik 50 juta kali barudak kieu teh mah nyeng anak-anak tuh. Wow bener-bener ngeunah pisan budak saya mah karek nyobaan ieu bakso siput tapi digoreng ciga kieu ribet teh mending ngeunah heuh. Sagorolong seutik geuning si Mang tukang singkong keju cenah. Orang ditanya teh sabarahan mah rek 2000-an, 1000-an, 5000-an ge bisa barudak. Ya lo Mang teu salah ya 5000 make keju deui make keju nu asli ieu mah. Orang dibalawakeun teh alay si aing mah bener-bener ngepros pisan jerona teh bener-bener hibut tapi luaran digaris. Sabeuna teh ya si Mang tukang batagor cenah tah ditanyakeun geus pasti batagor di SD mah bakal ngeunah si bumbu teh meni lokok kieu atuh. Abung seutik geuning si ibu tukang lumpia cenah tah.